Nah, jangan-jangan geus nempat kebun mah. Alah, anjir gemuk poho. Kita diberesan ke si Haji teh. Bari duit geus burukna. Bari gede deui. Aing bakal panggil dia jeung si Haji aing. Geus kitu si kehet teh meresan tandon teh nya. Anjir cek aing si Haji. Alan, aduh, aguan sakedeung. Aing. Ji, Ji. Kumaha tandon teh geus dibereskeun? Atuh kan tenan Ji atas isin atuh bayaran atas. Oh, hari geus diberesan mah. Oh, atuh. Oh, iya kita mereskeun tandon euy. Eta anu dipipir. Heeh. Wah, balik gitu. Ji, eta hanan. Urang itu non ucing rek pae kagencet. Rek balik gimana dia? Karunya euy. Mal suruh urang giru gitu. Oh, sok atuh. Eta euy, kita meresan tandon sekalan. Oh. Eta nu dipipir tah. Naon da bete Ji, acak-acakan bari ka jalan di ongko jeung bau deh. Anu bener si laing. Haji hayu saya percaya mah tingali. Manya nyoy. Ayo tingali Ji, ieu arek kumaha ya? Aduh, heuh nak kumaha nyoy. Malang ka jalan di ongko. Kumaha pamikiran si kalannya? Jeung kaganggu itu ngaliwat. Heeh. Aing mah euy. Aing teh hayang nyaho pokona ieu bereskeun deui. Wah nepi ka Malang ke jalan namun engke dewek balik di ka dieu acak-acakan. Wayah nawe gemukna we balangkeun ka susukan. Kapan dewek teh RW ieu teh geus nitah si kalan matak dibayar oge atuh. Oh, ieu gemuk nu saha? Nu dewek. Oh, pokona mah dewek mah teh hayang nyaho, ieu gemuk kudu dibereskeun deui. Wah nepi ka anu Malang ka dieu amun ningali dewek ka dieu babalatak ieu, wayah nawe dibalangkeun gemukna. Nya. Ieu masih kena loba urusan dah wayahna nya. Oh, sok atuh. Bereskeun pokona mah. Hayang nyaho. Oh, baik udah bereskeun dah. Gara-gara si kalan ya. Mana ku aing geus dibayar, dientepkeun henteu. Aing jadi we aing ketemleuhan si RW dicarekan. Aing euy.